Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Muhammad Iqbal Firdaus di kelas 11 IPS 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sabaraha minggu ka tukang, daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakeunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina modalna cai wahangan Citarum. Dumasarkan data anu aya kurang leuwih 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeum ku cai wahangan Citarum. Panyebab mundalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat. Sabab dumasarkan hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.